Oh kak, bejakan ke Haji. Boy tah nu ngajakan bolos kami tarawih mah. Oh kak, kami udah ajak ku boy tah. Pan saya nyalakan aing. Waji, yo budaknya bolos tarawih Waji. Di bay kos narin ya tempat. Ku lambat ieu conat lumpat. Eleh ku aing. Wih, teu puasa bulan di tumanya. Bulan puasa ge ngonten bae. Wih. Kan aweuna hiji lalakina 3. Launan atuh boy lompatna. Atuh mun lalaunan mangarana leumpang nat lain lumpat. Ih, heueuh nya boy. Pinter sih boy, nyawa bae. Atuh emang kitu nat tiba heula ge masa kitu doang pinter. Bolos selain tarawih ayeuna mah. Soalnya mah lemantas tarawih sok rame di dieu mah. Terus boy pina sok muter bae deui. Macet. Boy, Aisyah kunaon sih ngajak aing balik? Kan urang can salat tarawih. Males aing nat. Esaanan di musolahna. Emang kunaon sih mun aya nyana? Boga masalah sih nya jeung nyana. Bau kelek nyana mah. Males aing ngasal nyana ge lah. Atuh sia ugah we. Segala kelek batur ciuman. Ih. Atuh pan ka ambu nat lain diciuman. Ieu kumaha cara muka HP nanya? Nanya, henteu aing tadi ka abah aing. Cara muka HP na kumaha? Terus orang ada ka mana ieu? Lamun teu salat tarawih. Urang bolos, urang ka kelurahan bae yuk. Dicarekan palura moal urang. Moal lah, pan geus tutup. Penting mah kelurahan ge. Atuh geus tutup sih, sia ngajakan aing ka ditu. Udah ngeprank aing sih nya. Maksud aing nu nutup anu gawe di kelurahan, lain nutup lawangna. Aisyah sebenarnya ngajakan aing gawe apa bolos sih di kelurahan? Ngusep, daek sia. Ih, itu jelas ya boy. Tadi ngajakan bolos taraweh. Terus ngajak gawe. Aina ngajak ngesep. Aduh. Saanan, ngeselkeun sia. Anu ngeselkeun saanan, tapi ngomongna ka aing. Aneh ya boy. Kumaha hendak wae pian tuh aing ieu. Apa na ge teh hirup. Jajal ku aing kumaha bae ge. Ih, teh hirup. Nah, iya bagus ya. Aku kolam renangan. Sial, yang ketemu judul. Main di kolam renang, pas buka udah letik ngalun. Nat. Itu kokong saya di dieu. Berarti nya oh di ditu boy. Berarti henteu taraweh ta budak, jam sakieu geus di dieu mah. Mana budakna boy? Itu keur nyalainnya di Berlin. Buta mata sia. Itu mah kokoh boy. Pancak aing ge tadi kokoh. Ih, panteknya tadi budak. Maksud aing tadi budak teh kokoh. Ih, pi keseleun sia mah. Oh, kitunya. Ngomong atuh ti tadi kitu. Kira-kira mun bulan puasa ninju jelema meunang teh nya? Pokoknya mah boy, lamun bulan puasa kieu mah urang kudu loba sabar. Ulah kudu kesel. Tumbennya kelurahan jam sakieu can rame. Biasanya rame jasa. Aya budak deh. Gengsi atuh aing. Boga HP teh bisa dihirupkeun. Kantongan ge. Kok, naon sia? Kepo atuh sia. Aisyah nek narana tuh ka dari ieu. Ngaganggu aing bae. Boy, aing nyaho kokoh keur naon? Keur naon ayo? Keur diuk. Bener sih Anat.
tumben pinter. Ulah iluun sia ko. Cukupnya nabaeta nu ngeselkeun. Ko, sia bolos tarawehnya. Oh boy, aing hayang pian. Atuh wipian mah kudu make HP ko. Masa sia modal awak doang? Naon nu dijolo atuh? Anu modal awak doang mah sia boy ta duaan jeung kardus emi. Aing mah boga HP. Kamerana ge hiji. Ai, HP saha eta? Nang nimu sia nya? Sembarangan sia HP aing lah, nang abah aing meulikeun. Kok, saya bisa sunglapnya? Emang kunaon Nat? Eta bisa ngeluarkan HP di kantong sia. Emang tiap jelema ngaluarkeun ti kantong sulap. Yo, aing ngaluarkeun duit ti kantong ta. Sulap lain ngaranna. Lain lah. Terus naon atuh mun kitu ngaranna? Karena lamun sia ngeluarkan duit berarti ndek jajan. Bener kan kok? Bener Nat. Sia onam bener bae ko. Atau emang bener boy conat mah? Ko geser setik ko. Ko. Ai HP sia sih bisa wipian. Bisa dong. Ko, eta HP sia naon ngaranna? HP Android dong. Maka beuli sia mah boy. Coba atuh aing nginjem. Ai, ngeunah bae sia nginjem. Ulah, aju rusak di HP yang nginjem sia. Ah, Kok, bagus amat eta HP sia. iyalah HP mahal, 15 jeti. Ngabageran yang dibere nginjem. Modus eta mah ko. Kok, no barato. Ih, Nobar naon Nat? biasa kok. Film ike-ike. Ai, ngaco sia. HP mah mau pakai nonton film kos kitu. Nah, bulan puasa ge dasar banget mesum sia. Lah, geus aya mah, mata sia malotot duaan. Woi, jam sakieu sia geus aya di kalurahan. Bolos tarawih sia nya. Ai, kula mah diajak tah ku boy. Oh kak, kami udah ajak ku boy tah. Pan saya nyalahkeun aing. Bohong ka budak mah. Jakeun sia koeng ka haji. Oh, Kak, bejakeun ka Wahaji. Boy tah nu ngajakan bolos kami tarawih mah. Ngaco si anak. Atuh mun Wahaji nyahueun mah lain aing doang nu dicarekan. Sia ge duaan dicarekan. Waji, yo budaknya bolos tarawih Waji. Ya kamu jelema Waji, budak bolos tarawih Waji. Budaknya lo bolos tarawih Waji.